maca Quran wayah maca sholawat baca sholawat wayah tahajud wayah sholat duha homo eta mah sholat anu 5 waktu mah. Kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. Dua aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh maji seuri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran waduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk salat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas. Salat duha teu